Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing. Di dieu simkuring salaku Tia Anggrayani. Dinten ieu simkuring bade nepangkeun hiji warta nyaeta ngeunaan kana kegiatan ngajagi kabersihan lingkungan sakola. Atos diayakeun kagiatan bebersih lingkungan kelas sareng sakola di SMA Negeri 1 Jatinangor dinten Jumat tanggal 26 Januari 2022. Salaku jalma anu ngiluan dina acara ieu teh nyaeta murid-murid sareng guru-guru ti SMA Negeri 1 Jatinangor. Guru sareng murid ngabogaan tugasna masing-masing. Aya nu ngumpulkeun runtah di buruan, sareng aya oge anu misahkeun sampah organik sareng anorganik. Bagian awewe nyaeta mersihan kelas, ngepel, sasapu, jeung mersihan kolong bangku. Alhamdulillah lingkungan sakola urang parantos bersih sareng teu karasa capek kusabab digawean ku sasarengan. Kagiatan ieu diayakeun di lingkungan sakola sangkan lingkungan bersih jeung nyaman. Hatur nuhun sakitu wae anu kapihatur ku simkuring. Mudah-mudahan aya mangfaatna kanggo urang sadaya. Hapunten bilih aya kalepatan kata ti simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.